Seperti biasa, mayoran di teras emak, tertinggal rencang sanggup Masya Allah menirencem. Assalamualaikum warga-warga sosmed sampurasun. Hayu rencangan abdi seperti biasanya beraktivitas sehari-hari. Tak ayeuna abdi teh badai masak ieu beheung hayamnya ieu keur dibersihan heula si beheungna teh. Biasa we masak beheung hayam mah sakilo. Tah ayeuna ngarenos samarakna. Biasa samarana mah bawang bodas jeung koneng. Uyah pecinnya direndos. Tong salpok kana konengna anu henteu dikupas heula kulitna. Nu penting mah tos dicuci bersih ieu teh nya. Tah tos beres ieu ngarenosna urang lebetkeun samarana ieu kana si naon teh? Ngaranna teh beheung hayam urang golakeun heula tuh. Aduk-aduk tong hilap ieu teh besti diaduk-aduk. Tah tos ngagolak deui ieu teh tos beres pareuman we nya. Lajengkeun ayeuna mah deuk masak ieu abi mah kacang beureum. Da keur usum kacang beureum atuh jadi masak teh hungkul we kacang beureumnya. Tuh ayeuna cing teh urang ieu tuangkeun minyak kana katel urang goreng ieu teh si beheung anu tadi geus ngagolak teh nu geus dikulupkeun teh. Tabrus ieu beheungna simpen heula. Bari ngantosannya kacang jeung beheung asak ieu teh abi teh bade masak bawang kucai. Besti saha sih di dia anu resep bawang kucai sami teh jeung abi. Abi teh gaduh pamasihan ieu teh si bawang kucaina teh ti wargi. Tuh tos namursihan kamari teh ayeuna teh tinggal ieu dipetikan beureum nya disiksikan kitu. Tah urang siksikan heula lah ieu teh si bawangna teh jeung daun bawangna atuh ngagorengna teh da enak. Ieu teh bawang kucai jeung daunna komo daunna masih hejo kieu mah nya. Teu kabayang ieu teh amisna si bawang kucai teh. Tah si beheung geus asak urang ieu naon teh jahit. Ayeuna ieu si bawang kucai nu tadi teh nya disiksikan asupkeun kana katel teu wat ka sakatel. Masih keneh beukah. Tah ayeuna mah tos layu da atos ieu atuh digoreng Tong hilap urang asupkeun pecin, pedes, hareng royko. Eta we resep abi mah bumbuna teh digurih. Tuh urang aduk-aduk terus besti gemeh teu tutung. Geus asak tah urang kana mangkokeun. Pokona geus teu kabayang eta geus ka ngeunahna ieu si bawang teh. Geus beres tah ayeuna ieu naon teh ngaranna teh si beheungna nya urang kana piringkeun. Da geus asak tah ieu kacang beureumna tong hilap diaduk-aduk. Tah ayeuna bagian tuangna besti tingali tuangna ge jeung sambal dadakan jeung jengkol